mananya kakula gara-gara matenanya jeung teu pernah ngadidik kula maka nasib kula kuari dibunuh ya maka kula hayang sakadieu mah hayang nyot letah mah duk nanaonan sia nyot mah nyot letah mah ieu mah terakhir kadieu hayang dikenyot kula lantaran makna meureun karunya ka anak datang ke hareupna dikenyot kunyana begitu dikenyot orang lain dikenyot digegel waduh sejeretean mana digegel terus geus getihan wah hampir pegat letahnya sia nanaonan gara-gara letah mah teu ngasehatan kula jeung teu nanya acan maka kula nasibna jadi pamalingan nah aya hiji jelema boga anak umur 17 tahun lalaki eta anakna teh sok bae eueuh di kerumunan imah di keluarga ari tiba-tiba datang mawa endog sakaneron oh atuh mana bunga hias sakaneron salipi siapa sok ngaluhuran ke guru kaneron mana bunga luar biasa masya Allah cak mana anak aing ku bisaan teh ieu sih usahana teu kira-kira mawa endog sakaneron poho atuh bala kecerakan digoreng dikulub malah jang nyana nama tajang nyana na watuh geus dadarna geus kulubna geus macem-macem bunga indungna menang saminggu kaduana eueuh deui teh budak ari balik datang ka imah mawa kotok hayam ge dicilongok di dieu mah kotok mun dicilongok hayam di dieu kotok beda bahasa ai kotok mah kuduna kan kataina lamun dagingna daging hayam adi cisoka mah beda eta naon tah tai kotok tai hayam susu teh tai hayam mun ditanya ai dahar jeung naon daging kotok di Bali cisoka tuh ngaranna ge lah bawa kotok teh kira-kira 10 buledek watuh indungna beuki bunga bae pamer nyana ka tatanggana tuh boga anak mah cara anak aing soleh kamari mawa endog kuari mawa kotok ulah cara anak sia tah anak aing jadikeun contoh ku sia soleh jasa tah luar biasa anak aing mah kabagi tatanggana ge nah jadi salah nyaritakeun soleh ayu soleh maka pandu bisa hablum minallah hablum minannas ngaranna soleh ari di Cisoka mah asal bisa mere rokok ka bapakna mere sepaheun ka indungna soleh sanajan tilok salat eta di Cisoka eta emang tarolol di Cisoka mah soleh teh kos kitu ya Allah ya Rabbi geus tah bunga anu luar biasa saminggu kaduana leng deui eta budak masya Allah ari balik mawa embe bolo dembe ge pahin cara embe Cisoka kunyin
embe Garut. Oh di Garut mah embe kena gelede deui jeung garelis. Atuh urang Garut mah ka embe ge geulis ganteng urang Garut aya ka jelema menyon. Nah atuh mana leuwih bunga luar biasa Masya Allah waharalah akhirnya mana teureun-eureun nyebut soleh ke anakna beuh mantep jasa boga anak soleh anak aing mah salembur nyahueun kabeh si eta mah soleh jasa lantaran mawa endog mawa hayam mawa embe embe dipencit dibabagikeun bunga entah tangga bari kabeh ge ngalem benernya si eta mah boga anak teh urang ge kabagian ceknya aduh mantep jasa pohara atuh 10 embe teh nu golede genjleung di lembur eta nyaritakeun kasolehan eta budak 2 minggu katiluna leng deui teh budak eueuh barang datang mawa kebo. Masya Allah jangan kebo gede deh pencit mah ceknya nanti ayo guys babagikeun gampang kula mah urusan dunia mah pencit kakarak kadek dipencit jual polisi. Iya asal polisi nanti di tukang ya langsung di borgol cek mana teh Pak jangan main borgol-borgol aja tuh Pak urang Cisoka mah kitu melayuna kan atuh ngaranna ge Sunda dimelayukeun atuh jangan main borgol-borgol aja Pak anak saya mah soleh Pak kenapa anak saya haju di borgol begini menyaya hajuan. Aduh ya Allah ya udah nanti bagaimana di polsek aja Pak emang Bapak nggak kebagian buntutnya kali ya bukan begitu ini urusannya lain lagi udah nanti polsek mana cerik anakna dibawa ke polisi barang datang ke polsek dek diuruskan bawa ke Polres. Masya Allah sidang punya sidang ternyata horenganan anakna mawa endog dang maling hayam nang maling embe nang maling kebo horenganan kerjasama jeung Ki Nurjaya maling. Ya Allah Masya Allah Karim makna tengertieun kokojotan anak kula maja soleh manya kudu jadi pamalingan teu percaya kula mah gua jenting kokojotan lantaran data-data otentik dengan saksi-saksi menyatakan bahwa benernya nama maling. Saat eta di negara Irak keputusanana lamun maling leuwih ini sob lain sakadar dipotong tapi dibunuh. Akhirnya keputusanana nyana itu dibunuh dicangcang. Masya Allah kali. Gancang caritana begitu manehanana dek dibunuh mohon nyana ka Algojo Pak sebelum saya dibunuh saya mohon dengan sangat supaya ibu saya dihadirkan dulu. Kaula nek ngomong ka indung terakhir minta supaya dihadirkan emak kula. Algojo adu endek ngebunuh saat eta pending heula langsung ngahadirkeun emakna. Tah emak anjeun cek eta budaka mana mak ieu kula ieu hayang kapanggih jeung emak ieu kula teh ieu dek dibunuh gara-gara emak. Ye pan sia gara-gara aing gara-gara emak ieu kula ieu datang ka dek dibunuh kieu gara-gara naon cek soleh soleh mama soleh biar dibunuh kieu makin soleh
kula teu pernah dinasehatan kumaha teu pernah ditanya-tanya acan lamun kitu mah meureun kula harita mawa endog kumaha ditanya ceng mama ieu curiga aceng teh mawa endog sakilobana sakaneron jan ceng aceng mah pantilok endogan ih nang di mana ieu ceng tah atuh tanya pan mamang kan soleh-solehan ka kula aju ka ditu da mawa kula mawa hayam mawa kotok aturan mah tanya ku mah ceng ieu kotok bola de amat kotok jalak ieu mah jog kotok adu ieu mah sia nang di mana aturan mah tanya mak malah pohar aja sebungahna malah kata tanggapan nyebut soleh ka kula aju kula mawa embe mak sakitu marhaba pan sorangan bae mak tanya aturan mah aceng menang di mana tak embe Masya Allah nasib kula jore meureun pas kebo dilaporkeun ku Ki Nurjaya kula katangkap aturan mah nanya ka kula gara-gara mah teu nanya jeung teu pernah ngadidik kula maka nasib kula kuari dibunuh ye maka kula hayang sakadieu mah hayang ngenyot letah mah nduk nanaonan sia ngenyot mah ngenyot letah mah ieu mah terakhir ka dieu hayang dikenyot kula lantaran makna meureun karunya ka anak datang ke hareupna dikenyot kunyana begitu dikenyot horeng lain dikenyot digegel waduh jejeretean mana digegel terus geus getihan wah hampir pegat letahnya sia nanaonan gara-gara letah mah teu ngasehatan kula jeung henteu nanya acan maka kula nasibna jadi pamalingan nah kuari mak kula dibunuh ieu akhirnya dibunuh des ku algojo mak neuleuh anakna sirahna ngagulimpang ceurik kokojotan sarua teu kuat meureun paeh di mana waduh tah ieu lamun ku urang ditaliti cerita ieu horenganan lain di Baghdad bae lain di Turki bae orang di Cisoka ge sarua anak mawa endog teh tilok ditanya anak mawa kotok tilok ditanya malah manu ngamarhaba anak ge Ki Ato aduh tahlilna tuh Ki Wahab anu mamacana Haji Pedi Blon orengan nang maling Masya Allah Karim nah iya gara-gara naon dia gara-gara henteu dididik maka hancur-hancuran geus ku ayeuna sakitu wayahna ibu bapak didik anak urang abeh engke ibu jeung bapak di akhirat teu katanyaan geus disadiakeun ku ari sarana pendidikanana hayang bari jampe maca babacaan jeung mencit kebo pasantrenkeun di Ki Nurjaya hayo geura geus ka ditu ngaji macan pugu bisa mencit mah insyaallah hayang ngaji alat aya Ki Muhtar di dinya hayang ngaji qiraat aya Badu Salam hayang mamaca ieu teh beuh jago mamacanya teu puguh lagamna asal kutub robani bae jeung anehna asal nu loba bae nu numbakna angel macana asal nu numbak bae haju bae geus wallahu a'lam bishawab ih ieu mah budak warai mah lah gara-gara teu dididik anak bahaya ulah bungah besi ibu ningali anak boga HP haju HP-na bagus ulah cara Haji Pendi makan kos gitu anakna mawa HP bagus berek Oppo
Ditanyakan ku Haji Pendi, gade, nah, non, itu HP nang di mana? Ada, ini udah buat bapak aja, lu cari lagi. Banyak bapak si kos gitu. Ulah gitu jadi bapak matanya geceng. Abah kan tuh pernah belikan HP ke Aceng, tapi Aceng ya boga HP. Nah, si ada Ceng, engke bisa Aceng ngagunakeun HP ternyata ditangkap polisi, Ceng. Nah, kade, nang di mana ya, nang di mana? Tanyakeun. Pan di Cisoka mah ai kotok leungit mah di teangan magrib. Bo, kotetang koteteng, aya anak kotok. Ai anak di bawah cocodot teu pernah di teangan. Goblok teh orang Cisoka. Ambal aya, masyaallah. Lain Cisoka kuari baheula. Atuh baheula bae geus itu ngomong kuari. Masyaallah, karim. Dongeng nu eta kade indung kade. Sebab indung adalah majlis pertama, indung adalah guru pertama di lingkungan imah tangga. Memeh anak didikeun ka pondok pesantren, indungna heula nu magaha. Nomor kahiji kade tanyakeun besi aya naon-naon, didik minimal maca sholawat mah geus kudu dididik ku indungna. Salatullah salamullah ala toha rasul ya bari ngayun-ngayun. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kan anak gadekeun bari diayun-ayun. Cak anak mah jore amat sorana. Sial anaknya. Jeung ulah sholawat cara tadi tidur jaya ya Rabbi bil Mustofa. Nyana aya Sundaan naon sih eta? Tadi Sundana. Lah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.